Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu urang ngalajengkeun deui hanca darasan urang sadayana kitab Matan Kasyifatus Saja halaman 68. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Ab'ad sholati ari pirang-pirang sunat ab'ad sholat sab'atun eta ayat 7. At-tasyahudul awwalu kahiji tasyahud awal. Wa qu'uduhu sareng kadua diuk dina tasyahud awal. Wa sholatu sareng maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pihi dina itu tasyahud awal. Wa sholatu sareng maca sholawat alal ali ka kulawargina Kangjeng Nabi fit tasyahudil akhiri dina tasyahud akhir. Wal kunutu sareng kunut wa qiyamuhu sareng nangtung dina kunut wa sholatu sareng maca sholawat wa salamu sareng maca salam ala nabi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi sareng ka kulawargina Kangjeng Nabi wa sahbihi sareng ka sahabatna Kangjeng Nabi fihi dina kunut. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Tabtulu batal naon as-sholatu sholat bi arba'a asyrata ku 14 naon akhir sholatan perkarana bil hadasi kahiji ku sabab hadas wal wa bi wuqu'in najasati sareng kadua ku sabab katibaan najis ilam tulqa lamun teu dipikeun itu najasah halan dina pada harita min ghairi hamlin bari henteu dibawa wan kisyaful aurati sareng kabuka aurat illam tustar lamun henteu ditutupan itu aurah halan dina pada harita wanutku sareng ngucap biharpaini kana dua harap au biharpin atawa kana sahuruf mubhimin anu mere paham amdan barinah ngahaja wabil mubtiri sareng ku sabab anu ngabatalkeun kana puasa amdan barinah ngahaja wal aklu sareng tuang al kathiru anu loba nasian barina poho wasala harokatin sareng tilu pirang-pirang usikan mutawaliyatin anu tuluy-tuluy walau sahwan sanajan poho wal wathbatu sareng lumpat al fahisyatu anu banget wadar batu sareng neungeul al mubtiratu anu tarik wa ziyadatu ruknin sareng nambahan rukun pa'liyin anu bangsa pagawean amdan barina ngahaja wa taqaddumi sareng miheulaan ala imamihi ka imamna si jalma birukna ini kana dua rukun pi'laini anu bangsa pagawean wa takhallupi sareng katingaleun bihima ku dua rukun pa'lain bi ghairi udrin kalawan teu aya udur wa niyatu qat'i sholati sareng niat megatkeun salat wa ta'aliqu qat'ihima wa ta'aliqu qat'iha sareng nyantelkeun megatkeun salat bisyai'in kana hiji perkara wa taraddudu sareng mandog mayong fi qat'iha dina megatkeunana itu salat. Paslun ari ieu eta hiji pasal allazi ari anu yalzamu misti fihi dina itu ladi naon niatul imamati niat jadi imam arbaun eta aya 4 ala jum'atu kahiji salat Jumat wal muadatu sareng kadua salat anu dibalikan wal mangzuratu sareng katilu salat anu didadarkeun jamaatan barina berjamaah wal mutaqaddimatu sareng salat anu dijama takdim fil matori dina waktu hujan. Paslun ari ieu eta hiji pasal syurutul qudwati ari pirang-pirang syarat na anut ahada asyara eta aya 11 alla ya'lama kahiji ulah nyaho si jalma butlana sholati imamihi kana batal salat imam nasi makmum bihadasin ku sabab hadas al ghairihi atawa lian hadas wa alla ya'taqida sareng ulah nekadkeun itu si makmum wujuba qada iha kana wajib qada na salat alaihi kasih imam wa alla yakuna sareng ulah aya itu si imam teh makmuman eta makmum wala umian sareng lain anu umi wala yataqaddama sareng ulah miheulaan itu si makmum alaihi kasih imam bil mauqifi dina tempat mauqif
wa aya'lama sarengnya si makmum intiqalati imamihi kana pindah-pindah nasi imam nasi makmum wa yajtami'a sareng kumpul itu makmum sareng imam fi masjidin di jero masjid au fi salati mi'ati diroin atawa 300 siku takriban kalawan kira-kira. Wa ayanuya sarengan niatan itu si makmum al qudwata kana anut awil jama'ata katawa kana berjamaah aw yatawafaqu atawa ngakuran atawa ngakuran naon nadmu sholatihima runtuyan salat nasi imam sareng makmum wa alla yukhalifahu sareng ulah nyulayaan itu si makmum kasih imam bisunatin pahisatin dina sunat anu goreng al mukhalafati anu nyulayaan wa ayyuta bi'ahu sareng turut itu si makmum kasih imam. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Suratul qudwati ari gambaran anut tisun eta aya 8. Tasihu sah itu qudwah bi khamsin dina 5. Qudwati rajulin hiji anut nalalaki bi rajulin kalalaki deui wa qudwati mra'atin sareng anut na awewe bi rajulin kalalaki wa qudwati hunsa sareng anut na hunsa bi rajulin kalalaki wa qudwati mra'atin sareng anut na awewe bi hunsa kawandu wa qudwati mra'atin sareng anut na awewe bi mra'atin ka awewe deui wa tabtulu sareng batal itu qudwah bi arba'in dina 4. Qudwati rajulin hiji anut nalalaki bi mra'atin ka awewe wa qudwati rajulin sareng anut nalalaki bi hunsa kawanu wa qudwati hunsa sareng anut na wanu bi mra'atin ka awewe wa qudwati hunsa sareng anut na hunsa bi hunsa ka wandu. Paslon ari ieu eta hiji pasal. Syurutu jam'i taqdimi ari pirang-pirang syarat na jama' taqdim arba'atun eta aya 4. Al-bud'atu kahiji ngamimitian bil ula kana salat anu ti heula atawa salat anu kahiji wa niyatul jam'i sareng kadua niat jama' fiha dina itu ula wal muwalatu sareng tuluy-tuluy bainahuma di antara dua salat wa dawamul udri sareng langgengna udur. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutu jam'i takhiri ari pirang-pirang syarat na jama' takhir isnani eta aya 2. Niatu takhiri kahiji niat ngakhirkeun wa qad baqiya sareng bari nyata nyesa min waqtil ula tina waktu anu kahiji naon ma waktu yasauha anu lega ieu ma kana salat wa dawamul udri sareng langgeng na udur ila tamami saniyati nepi ka sampurnana salat anu kadua. Paslun hari ieu eta hiji pasal. Syurutul qasri ari pirang-pirang syarat na qasor sab'atun eta aya 7. Ayakuna kahiji kudu aya naon sapruhu nyanyabaanna si jalma teh marhalataini eta dina 2 pamondokan. Wa yakuna sareng aya itu saparte mubahan eta anu diwenengkeun wal ilmu sareng nyangho bijawajil qasri kana wenang nangosor wa niatul qasri sareng niat qasor indal ihrami dina nalika takbiratul ihram wa antakuna sareng aya naon as-sholatu sholate rubaiyatan eta anu bangsa 4 wa dawa musafari sareng langgeng na nyanyabaan ila tamamiha nepi ka sampurnana salat wa layak tadiya sareng ulah anut si jalma bimutimmin ka jalma anu salat sampurna bijuz'in dina hiji juz min sholatihi tina salatna si jalma. Paslun syurutul jum'ati wallahu a'lam bishawab.